lamun urang maca sholawat bul malaikat jadi malaikat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malaikat ya Allah ya Rabb eta kan ku urang mah teu kadeuleu tapi ku Kangjeng makan katingali aya ge kutub-kutubul aulia anu bisa neuleu cek 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 jaradi malaikat ya Allah ya Rabbi. Makin loba urang maca sholawat makin loba malaikat-malaikat. Urang maca Quran tah baca Quran tah tadi dibaca illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaikum ahada fa'timmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Eta malaikat blak 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 blak. Wah ngalengkahan itu blak 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 blak. Wah, nyana nuleukeun siap malaikat teh ciciban, siap beureumbay, siap ditoelan ku malaikat. Malaikat. Eta kan sakanjina urang maca Quran, maca sholawat, zikir. Subhanallah, subhanallah, kalaluar malaikat-malaikat. Alhamdulillah, alhamdulillah kalaluar malaikat. Mantap. Lamun urang geus dibere seneng, waduh, geus. Loba jasa nu bakal nyaksian urang di akhirat. Malaikat-malaikat ketika orang ngomong anu sombrang nyarekan ka batur jadi setan. Aya riaan di jero hate urang celek setan, aya hasun di jero hate urang celek setan, aya hikdu di jero hate urang celek setan. Komo ngabohong mah raja setan, komo ngabohong mah raja setan. Wali gede timbulna setan dina gibah ngomongkeun batur blek 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 setan. Urang tadi baca subhanallah 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 malaikat ketika urang ngomongkeun batur si eta mah heueuh nya pendek nya hidungnya jadi mah teresep nah puguh aing mah jak setan kageser malaikat minggir aing setan wara jasa tinggal introspeksi. Iya, orang produksi lobaan malaikat apa setan sih nu sebenarnya? Yo, urang teh tunggal poe setan apa malaikat? Setan apa malaikat? Tuh, masya Allah karim. Lamun Imam Ghazali caritakeun ternyata horeganan di alam kubur teh indah. Ya Allah. Cek Imam Ghazali teh lamun nyaho kaindahanana di alam kubur niscaya jelema anu iman ka Allah mah harayang paeh kabeh. Keindahan anak cak batur cenah kuburan teh sempit ternyata lega, cak batur cenah kuburan teh panas ternyata horeng tiis, cak batur kuburan teh poe koreganan cang. Begitu asup ka kuburan teh asup ka kuburan ya Allah teu geus teu kacaritakeun caangna teu kacaritakeun tiisna teu kacaritakeun legana teu kacaritakeun nu kacaritakeun ya Allah ya Rabbi horeng rame di kuburan teh loba jasa manusia. Cek Imam Ghazali kok jadi rame iki. Akhirnya kan Imam Ghazali nanya, cek adik. Aisyah saha kasep amal. Kula tahajud. Tahajud saha? Tahajud mama. Ya Allah. Ari ieu saya joro amat timanya bau ieu. Kula ngabohong saja pengen di. Jauh. Aya tah. Rame orang. Ayo sia saha ieu ngejebleh bae sia saha ngejebleh bae. Kula kreditan. Rame orang di kuburan teh. Imam Ghazali majaritakeun ieu kasep jajaran itu leuwih kasep jajaran itu Masya Allah gelis ditanyaan kan ku Imam Ghazali ya Aisyah saha kasep kula tahajud Aisyah saha kula duha Aisyah ieu kasep amat ieu saha ieu kula sedekah Aisyah ieu Masya Allah hebat amat ieu gelis amat ieu saha ieu ieu teh kula teh kitu panganteur ngajembarkeun batur teh ya Allah ya Rabbi. Ieu sa ditataan tah ieu kula ngaji mingguan teh anu nyalan teh di tihang teh tah ieu. Oh ieu horengan araraya kabeh. Aya kabeh. Eta di jero kuburan teh. Cacak-cacak lamun teh dicaritakeun ku para wali-wali Allah. Urang teh nyaho.
Nah sok gerak iya tuh aya jang batur engke di kuburan mendingan lobakeun urang maca sholawat sok jang batur di kuburan deuk ka saha urang babaturan yeuleuh ka dieu jore ya ieu mah kreditan yeuleuh ka dieu jore ya ieu mah bohong yeuleuh ka dieu jore ieu mah nyarekanan yeuleuh ka deuk nu kitu ngabaturan urang di kuburan ya terus sok masia bae kaya di cukup jang batur sia ngeuneunahan di jero kubur ku ngridit ke insyaallah digencet sia acan kubur kabehan sorangan bae kana tuh ciptakeun jang batur urang saat urang nu ngabaturan secara lahiriah tetapi horenganan nu tadi maca sholawat timbul maca subhanallah timbul mantap para wali Allah mah geus eueuh waktu kecuali zikir kaul ya Allah geus kieu urang langsung deuleu di masjid kieu tasbih jadinya ieu mah sakar kos kieu mah ngaranna babok tau da ieu lah indah jasa urang lamun nyaritakeun pidauh Kangjeng urang nyaritakeun pidauh ahli-ahli Allah bray bae hate ya Allah jauh geus latih manis hayang geura balik bae ngaji ceuk deuk naon hayang geura balik emang maca sholawat bae ulah wa kaya gegeran tu kuari bae lah dengekeun henteu cenah koyong punya aing tunduh ceuk cenah teh sial tah ngagebray ih masya Allah paingan timbul be painganan para ulama wani hudang ti penting tahajud maca zikir Quran sholawat eta horenganan belah dieuna boga pikiran jeung kayakinan jang batur di jero kubur masya Allah sedih amat ke aing di jero kubur batur nah mulai kan orang gairah ibadah kan aya gairah ibadah aya gas beja ka pamajikan anak rajab ajo jang penting supaya kuat aing tahajud masak nu ngeunah cak pamajikan akur gitu baka ingat masak nu ngeunah heuci takotok opor bas besi kurang sate niatan jang tahajud aing tadi ngaji sekiai ge jang batur di jero kubur geus ka ulah ge ngaji ngadenge ayo watuh jam 9 dahar jang tahajud rokok ge rokok poho mareuman keur dikieu kene ge teu kuat tunduh jasa boro-boro tahajud subuh ge koboan atuh lain kitu deuk tahajud mah kudu dan nyaeutikeun dahar salah cek abah teh cek abah eta abah teh cek Imam Ghazali horeng dina Minhajul Abidin jelema deuk digawe dahar anu loba sebab ngabutuhkeun tanaga tapi jelema deuk ibadah ulah loba dahar deuk ibadah ngaji bae ngaji ku ari urang ngawuduk 2 piring neangan tempat lagi geus lain deui di mana ye nu rada merna cekna atuh geus lain deui gerak-gerak lagi nu ngeunaheun cekna teh geus bal beres tah bal beres teh tapi lamun anu polostromo mah aing teh mal ngawuduk mal naon emang puasa aing mah langsung ka jero bae mah tak cici nu bener masya Allah nah eta lah ahli-ahli Allah dibukakeun urang hanya nyampaikeun ti Kangjeng nyampaikeun ti para aulia Allah nu narimana urang ketika urangna nol ka jero hati naon eta nu asup nur ilahi cahaya ilahi teu kanyahoan ku urang set aju timbul heuh nya tah mahal takos kitu tah hayang supaya urang maju berpikir heuh nya
japai orang ke batur orang saha tayang supaya berpikir kadinya kan lolobana mah kieu sia ulah geridit bae ke sia pae yo supaya mangan sakali loba omong sia ge pae tah eta kan lain saeutik kan ngomong kitu tah lain saeutik tah ngomong kitu mendingan jongklokkeun ka sumur pareum urang lamun berbicara cahaya ilahi lantaran urang teu paham nah dibere penjabaran setik-setik ieu urang mah teu ngeunaheun jasa ieu maca Quran urang maca Quran mun teu dibere ngeunah pikiranna urang sedengkeun ieu kalam ilahi ieu supaya paham ya ieu kan rajab ya supaya orang mulayan ke penting cekel tasbih siap malulu muridnya anu kedot hiji ya urang maca Quran ieu kan kalam ilahi dibaca ku urang manusia urang makhluk ieu kalam khaliq baca ku urang teu nyambung kan teu ngeunaheun amat sih urang maca Quran wah bener nenek-nenek digagahi oleh orang yang masih bau kencur mantep ya berita Masya Allah 3 hari kemudian ternyata anak tersebut mencari nenek derek lagi ternyata nenek-nenek pun ketagihan goblok sial pos kota tolol tapi kan akur saja kurang sebab nanti kalau manusia orang kalau manusia ya Allah ya Rabbi baca deh kurang wah pos kota ya rumah sakit di Jakarta kebakaran ya Allah 11 mayit melarikan diri tuh siapa kayu bajar nggak mau gue goblok siapa 24 dokter terbakar hangus tolol eleh kumait eta kok pos kota tuh karena ge mantap baca pos kota aja lemah tuh pikun coba baca pos kota jelema pikun tambah gorong-gorong we paling ge nah iya maksudnya naon ieu mah kalam makhluk urang makhluk nyambung dah nyambung tapi kalam khaliq urang makhluk teu nyambung teu nyadar di urang aya cahaya Kangjeng Nabiyan di urang aya cahaya ilahiyah lamun urang nyadar bahwa ieu teh awak mah terbuat tina taneuh tapi di jero aya ruh mah kan nangieun Allah khusus tidinya aya nur Kangjeng Nabiyan di samping aya nur Kangjeng Nabiyan aya nur ilahiyat ieu urang nu mantak daek ngadengekeun teh cahaya ilahina keur muncul cahaya Kangjeng Nabina keur aya tapi lamun cahaya Nabina katutupan mah kan nudutan urang geus da urang lamun keur kieu Quran tinggal Quran cahaya Kangjeng Nabina nu aya cahaya nu aya di urang cahaya Soeharto cahaya makhluk-makhluk namun dibukakan ke orang cahaya Kangjeng Nabi muncul Masya Allah itu Kangjeng Nabi mapan karena Quran teh pohara sebab Kangjeng Nabi mah anu diturunanana di urang aya cahaya Kangjeng Nabian kurang kabongkar kasingkap aya di urang cahaya Kangjeng Nabi resep bakal baca Quran ya Allah ya Rabbi kun nikmat amat aya jelema aya naon ge embung urang sebab resep ka maca Quran sia kunaon resep amat baca Quran emang kunaon muludan bayaranna gede tolol eta mah sia mah kos kitu bae tah lain teu kapeuting nu hebat membaca Quran enggak teu kapeuting apa majikan ge seserian kak kenal lalu bawa mau ke ibadah kadang kita susuitan gitu hese aing cek jangan teh ada ibadah bebeneran kusia teh harti aing makan wali boh kak karak ngaji 3 minggu ke Kacilongok wari ngaku jadi wali ugu kakak gaya yang ibadah tengah peting neng ngajajal muka Quran
Jadi mata rapat neng. Mata kakak tadi iya teh rapat. Kadang mana alif mana ba. Geus lah neng lah. Sadaqallah lah juga buka calana neng. Atuh kita tadi ge kula geus siap sakedat. Wah, teu beres di ibadah bos ge. Nah, iya kerjaritakeun ayat lantaran ieu mah ayatna perang teu harti kurang anu supaya kahartina aya sinar ilahiyah dibaca kurang-kurang kadenge ku ceuli ngeunah jeung teu ngeunahna urusanna zahir tetapi sinar ilahi set nyulusup ka jero hati. Loba jelema hanya saayat doang tapi jelema bangkit ibadah. Loba jelema hanya ngan dibacakeun sababaraha ayat doang renunganna ka akhirat. Loba jelema dibacakeun saayat doang tetapi siap untuk perang. Naon eta si anu ngagairahkeun? Naon si energi naon? Energi sinar ilahi. Masyaallah. Moal bisa katahan tah mah kos kitu mah energi kos kitu mah. Jeung moal bisa diserap, moal bisa direkam, moal bisa teman urang perasaan-perasaan urang kuari perasaan-perasaan urang moal bisa karekam ku alat naon bae ge perasaan-perasaan makrifat ka Allah mah moal bisa karekam sebab eta mah energi langsung ti Gusti Allah urang terasa urang lain urang terasa aya 2 urang aya 3 urang aya nu ngabimbing tergantung kumaha pangkat-pangkat urang mah karasa urang bae atuh urang biasa ketika terasa aya nu ngabimbing geus lain deui berarti terasa urang nu aya hanya Sang Maha Khalik kutub berarti tamah tergantung perasaan-perasaan mata kan Gus Dur bae kadang-kadang ngomong ngaco ngalantur beureun lainnyana Habib Lutfi kadang-kadang ngaco lainnyana teh pennyana aing hese ngomong jeung nu bodoh hese nya atuh pateta cenah lainnyana pugunyana ieu ge maksudna nyana tapi lainnyana kumaha sih kiai aing ge bingung tipu tina perasaan kos jelema nu mabok cinta ngomong sorangan kan atuh di WC nya kieu oh angin sampaikan salamku eta di WC goblok beureun eta lainnyana nu ngomong perasaan cinta tinggal mana boy angel amat sih sia ieu geus sajam di jero naon sih sia cakna mama tidak tahu Arya jasa ini kan perasaanku mah mama juga dulu kan muda berilah aku kesempatan lain muka lawang ngaco di bae tolong siapa yang dibawakan ligis ya kuno deta lainnya nu ngomong ye bukunya anak tuh siapa yang saya ngomong gini sia lainnya anak nu ye bukunya anak aja nyana nu ngomong sungut-sungutnya anak balik sia kali itu etalah bahasa perasaan kajelema keur cinta kos kitu kene ka Gusti Allah leuwih ka Gusti Allah mentak mabok lamun keur cinta ka Gusti Allah mabok jelema teh mabok cinta ilahi nah ieu Quran aya sinar ilahi energi asupna sinar ilahi mah lain lewat ceuli lain lewat mata lain lewat irung lewat seluruh arah tukang hareup luhuran urang lamun maca Quran urangna marifat ngadenge bae ngadenge batur ngeunaheunana lain ngeunaheun sora lain ngeunaheun isi ngeunaheun nikmat lain nikmat sora lain nikmat makhraj aya nikmat di luar eta kumaha nyaritakeun eta lah nu hese nu mantak jelema loba ti Iran ti Irak ti Suriah ti mana hayang ka Mekah aja gitu-gitu bae neuleuna panas kemudian kaayaan Mekah sapira Mekah lamun neuleuh ku zahir naon tu Mekah ja batu malulu tetapi lain eta ketika berhadapan jeung Baitullah nu geus deukeut jeung Allah aya perasaan lain hiji kedua ketika salat ke lantaran meureun terus
terus kunyana diamati terus dipikir teh aya energi baru, aya energi di luar makhraj jeung di luar suara. Set ko nikmat iyalah deketna jeung Baitullah. Aya hiji perkara nu sulit dipanggihan di luar Baitullah. Sebab janji Allah kan ieu mah Baitullah makan janji Allah. Tahir baiti lit-taifin wal qaim wal akifin war ruk'i sujud. Berarti kan janji Allah dek manggihan Allah, dek manggihan Allah. Tah di dinya cek Allah. Padahal mah Allah mah di mana bae ge atuh sarua bae wali mah Allah na eta kene urang ge eta kene. Tetapi aya energi baru di haram mah lain deui. Nah, eta datangna di mana? Teu puguh. Datangna teh hanya jelema-jelema pilihan Allah lah. Nah, ieu ge Al-Qur'an. Suarana mah kadenge makhrajna kan. Tapi aya energi asup ka dieu batur baralik jangan nama tunggul bae. Eta energi ngaranna eta. Setan da Pak.